pasti wayangan kayu. Yang ditembak, yang diterima deh loh. Karena baru dak sarwajur ditunggu anak. Mana Sirian minta pendapatnya ke Sirian be. Karena selawas nomornya tempat dihubungan. Sama galau baik. Duh, bingung jak. Gue yang maya bingung bin bimbang. Bingung bin bimbangku mah. Kada di bajan kuah. Duh, bingung jak. Ini mah kepikiran bawa ke Sasti. Dah siap bogo ke Sasti al. Ah, tak mungkin jak. Aing mah perajal masaki yuk. Masih sandan aing bawa ge. Aing mah paling dipendam sorangan. Dah satu mungkin aing menangkan Sasti mah. Dah siap guys. Makan unggapan tan cender. Acan ya, raisin. Dah rakyat Indonesia menyerah sebelum bertindak. Bagaimana Indonesia mau maju dari rakyat dan karya mah? Dah aku mau aja. Padahal main ngelok kasih Asti. Yang mah tepe deh karena kayaan. Ku masih asik. Karena yang kasih ya. Bogo tuh ngungkapkan. Aing mah kajen jak. Pancek peribahasa ge cinta tak harus memiliki. Emang ada gua dek napa kabe, syukur-syukur dek napa ka. Dah wah. Yo al, dengarkan. Percuma saya bogo, percuma saya nungguan. Wanita mah butuh kepastian. Ada sini teh wanikeun mah percuma sia nungguan batur nunggangan. Menangkan boa. Jenah aing kudu kumaha. Sama pengung. Tuh berjuang. Jenah aing kudu ngungkapkeunnya. Engkal. Pae siapa? Sik. Dasar pengung yang nyangkol. Yo, ungkapkeun bae heula masalah diterima jeung teu mah. Kumaha engke? Abdi ge ari dionikeun mah alhamdulillah ayapan. Sabaraha bekang mah. Alhamdulillah terima. Alhamdulillah. Oh hiji ge anu narimukeun aing al. Oh no. Gue sih ceng jak. Ulah celembeng. Kayak kuang gampang diacakan. Nah, gitu. Diacakan haram masih pulen tante. Nya, betah suasana. Mohon betah. Angot ngadengai suara awi kangin kan. Reket ngaruy. Tangan naik kena lagi nu rukat reket be. Anggota mah ngadenge nu plung deket gawe. Nanu gitu sih. Aki-aki keringsing. Tetep bisa nggogong jadi nu bari nangtung menggeng. Doh, heuleuh. Yang geusnya aek balik. Angger tah masak terang eureun heula. Pan ye keureun ieu. Tu maksudna ka imah ieu. Kadang-kadang di imah mah. Enggak, sieun diperkosa. Sik padu be. Mari kami nu sini garamangan ku aa. Tah ngarep lain sini yuk. Doh, biung Pokona mah urang mah ulah sampai guru manggaramang. Sukan bae geus halal. Masih ek sapo petinggi hayu. Doh, yang ngandakuna naon deh. Geus aek balik ke laut. Unat tuh. Nya tosnya aek balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati. Oh. Orang menangan sastina bae. Kan ilo kira-kira wa. Kayak layak nanyakan heula. Kasa Tahat teh dah teh mah teu pernah salah. ada. Geus mau PTN terus. Hel. Dik Sasti. King heusi jak. Age yang kudu kumaha ge? Age. Ke kumanan deh. Ke rumah hapuk bola lai. Geus ka ditu age. Enggak kompresan sih ya. Aing kudu kitu nya. Oke.
Dregdeg sih, Pak. Jadi nges lagi kebisa wun. Mohon, Ben. Kumbangin kena. Jadi geus lagi doh ulah beracara tingah doh. Yuh. Aldi, Tekan Dias. erek nabung Al. Dek ngobrol 4 mata hal jenda kajanda. Ya abina kan buru-buru Al. Hi pira sagedeung, Wak. Please, Wak. Mun atuh sakedeung bewa. Oh, mohon. Yo, kan kieu, Wak. Ya, ini udah di share kieu, Wak. Wani tante. Wani kan bea. Enggak sih. As. Tekan, Dik. Iya lah sakedeung. Dah heuh. So tinggal sakedeung ini padahal loh teh. Jalo aja. Tugas mah bae galis keur ngajian ge. Itu Al. Cuma can mana ini itu mah. Lo awas ieu leungeuna. Aing kira ada nya lo. Pemandangan indah. Hei, itu kan ngarin tip aing nya. Heh, keur ngarin tip pasar ya. Ento. Nya tang cicing da sia mah cenah kanyahoan ah. Atuh sia ieu keur kumanan deh. Yakin disambit ti dia? Kadi itu baralik. Duh ampun, harus salah itu sekolah. Sebenarnya iya masih dilanjutan tuh sih. Ngablang ujur. Tak mending kawin bede wa. Bosan karena kieu bae hirup kemajuan. Telepon sasi be ah, ini suwe to kadio-kadio. Isi Devi ngawe ayo. Hah? Duh, jalma, tadi sawah anu noong. Mah jeleh ka jalma mudan kitu. Tangga fans wakatai aing. Duh, anu ngebel pisan. Halo ya. Aya naon? Aing dicai tes ngising. Hah? Bapana kasurupan? Kat. Oh. Alah. Kumaha? Kira naon? Teu. Pana ieu mah? Sebagai. Oh, kasurupan ieu. Ulang deh, Ulang. Ulang yuk. Halo ya. Aya naon? Aing dicai tes ngising. Hah? Kok deh ya? Kabener ah. Dung, tasi budak karunya ujur. Bagus satu yang tas yawa. Ih, geus cewek ka acan geuning. Ah, geus bae ah. Pap. Gimana nu teu beres ya? Ayo naon. Sia tadi kumaha? Kumaha aja mah teu kumaha jujuk kumaha. Alah, geus sia tadi ngitip sia teureun deh. Panik sia. Atuh wajar aing mah calon salakina. Tuging sia tadi ngintak aing. Ih, tahu deh. Bagus nam, poeng dimaafkeun. Budak kau dukan aman ah. Udah wah kieu keras nuju. Urakan ya bang. Oke. Halo yang. Geus kangen ya? Hah? Oh. Kayak kadia, entek nomor aku lah bang.
Eta bener ya udah omong putus ya. Bener ih, dah kami cek dewek nah. Aduh, ke rumah si Riana can balik kalian deh. Kumating ke menyahon. Baru dah ke nyebut namanya ka dieu. Oh iya, geus 6 urang kadu tuh bae heula. Nama terus lempang. Gampang bae ah, aing tek yang nyokot motor deuna. Biasanya mangkat nam. Dah, lu seup lanting nah. Lumayan mah yang berpisi. Kan di teh kumpul heula sakedeung. Milu, Deu heurin. padula syuting ho. Gila pernah ngumpul bagi hang milu. Doh, ilok mah si Rian nyahoan teh gantung diri wa. Ning teh mun teu dibere nyaho ge man teu nyaho ku manehna ge. Keur majal mana teu balik-balik. Hican ka dari ieu as. Acan ya, Sara ujur. Tah lempang mah ka dieu na. geus kajian paduan jog. Itu blek lalu patanya dak. Oh ya, di hari eta caritana kumaha? Ieu geura citana kieu ieu fotona. Aduh, kumaha ke eta si Riana? Si Rian emang kaning can balik ieu ho. Cenah teh keur itu si Depina moro ka aing nanyakeun si Rian. Oh deza, mang kupulihan wa. Embang naon teh? Kumaha urang jadi anak, kumpul kasiran tante. Erek sabar nyaho ge. Nomorna teh aktif naon? Teh kaditu bae diboro ka mana? Oke, wa sadatangna besukan. Geus tahan kena kitu. Untung wa aing mah gara teu kadewekna. Anggot mun aing mah mun ditinggalkeun dengan cara yang lebih sadis. Loh. Ini syarat pribadi nama. Dek. Dari dia loh. Ayo si Ulin. Ini di telepon. Nomornya ada uhan. Terus di reset. Tadi si Pia wa. Lo komunikasi itu be ah. Tadi bisa si Depi. Hedak ieu. Aku mah boga cara. Ieu aduh. Oh. Kumaha? Bieu mah. Kok bener ja, jarikeun penyet balado. Biung sih. Kan mah mailona. Bisa kita di kitu. Atuh aing mah bikang, bikang mah kudu meunang ging. Hah, biung dak. Ini kudu mikiran-mikiran teh ngalalanjungan. Geus karek pepuli teu gampang aing ditanggung jawab. Tanggung jawab nah. Alah dak ieu eta si Riana. Ih, Yan. Sisi balik iraha. Sing iraha saya di dia. Jawab lah. Tadi siapa mau kenal? Ali, kena ada tanggung jawab. Sialan deh, tanggung jawab. Tim karang buat sungut na wae dah. Ay kumaha? Ya Yan. Iya. Teh siana ka el nya. Kata ba. Besok gua tak penasaran. Iya. Iya. Baru kanan si Davi geus tunangan jeung lalaki saja nih. Teh siana ka deu, budak sedih. Bikang mah jenuk ieu. Iya sih yatin di foto na. Si Devina yang tadi dikirim. Yes!
Istighfar ya, istighfar. Ku ngalak sia sih. Mending pan aing dibere nyaho, tanam aing eka ditu. Entah untung saria di bere nyaho ge makasih nyadak. Mending pan aing kieu can nikah mah. Deui lo mun geus nikah mun ditinggalkeun suwe tanpa kabar bertahan. Untung aing nyaho. Jeung depan aing boga jejeleun di nambo. Dan aing geus sebuah ikatan mah, aing bisa leluasa. Aing balik nyadak. Balik. Ku sining salanjung-lanjung dengan cara mitung sirena nyeri hati. Ayo prak ngalah bunga. Adah.